Ongko mah kataji ku gaya teatrikalna dina maca puisi. Ieu mahasiswa wakil ti Jawa Barat teh geus pasti halus pose-pose fotona. Ekspresif pisan. Mata kamera teh teu eureun motoan manehna. Mahasiswa ti paguron mana eta teh Kang? Ceuk kuring kadadan. Sastrawan moyan ti Bandung. Nu mana Kang Sep? Nu bieu maca puisi. Pokna kalah malik nanya. Nya tembal teh. Dadan seuri koneng. Akang teu kenal kitu. Kang Hadi nu nyambungan mah kuring godeg. Saha teh ti paguron mana tinggalin zaman atuh. Kela geura urang sina ka dieu nya. Ceuk Dadan bari terus ngagupayan si mahasiswi. Nu digupayan nyampeurkeun. Sanajan tadi motoan manehna make tele. Tapi da asa leuwih jelas ti kadeuketan. Geulis saliwatan ge. Pangawakan jangkung lenjang. Kulitna bersih jeung seger. Irungna bangir dina bibir aya ngagedat bulu ipis siga kumis. Beuki deukeut diteuteup beuki seukeut. Mun nempo paromanna mah ceuk taksiran kuring harita siga geus aya umuran. Tapi dah mahasiswa mah teu katalian ku umur. Teh Lis ieu nepangkeun Kang Asep wartawan ti Koran Jakarta. Nyarosna ku basa Sunda we. Da anjeunna ge urang Sunda. Ceuk Dadan bari so ngajak sasalaman. Kang Sep, ieu Teh Lis, sanes mahasiswa Teh Lis mah tos dokter titalna ge. Anjeunna mah dosen di Paguron Bandung Raya. Dadan ngerangkeun. Kuring ngaregepkeun. Adan asar nu demo al istirahat. Sabadana adan aya nu kaluar ti jero gedong DPR. Ngabejakeun cenah aya wakil rakyat nu baris narima wawakil nu ngademo. Di watesanan paling loba 10 orang. Unggal daerah diwakilan ku saurang. Jogja, Sumarang, Surabaya, Medan, Ujung Pandang. Nu ti Bandung mah hasil gempungan hadadakan dipilih Lis nu jadi wawakilna. Wakil nu 10 orang teh dijajab ku petugasna ka jero gedong. Diamprokeun jeung wakil rakyat. Kuring ge milu asup ka gedong DPR. Maturan wakil nu 10 orang. Dina amprona gempungan wawakil nu demo jeung wakil rakyat cagean dina ngaluarkeun unek-unek oge jeung katapisan ngajawab rupa-rupa pananya ti wakil rakyat. Teu salah mun Lis jadi bentangna di DPR. Tabuh 5 sore nu demo ngabubarkeun karep. Mulang ka lemburna atawa ka kampusna sewang-sewangan. Mahasiswa jeung para inohong nu ti Bandung oge sarua pada mulang make beus rombongan. Lis milu kana beus rombongan, ninggalkeun kapanasaran, nyesakeun ka hariwang. Mun harita teh era ku sobat-sobat jeung babaturan mah, ku hayang teuing ngobrol lila jeung si Lis teh. Betah keneh ngan nya kitu lah, bisi pada ngagaregeukeun karunya ka Lisna. Kuring onaman eueuh dina rombongan jaba boa iraha tepangna deui ge. Lis mah pan sarombongan jaba sakitu lilana di perjalanan. Tuh pan nepi ka poho rek menta nomor HP-na ge gerimis geus eueuh sasana. Jalan Gatot Subroto nu arah ka kulonkeun geus mimiti macet. Waktuna bubar kantor. Mawa motor S2 halon. Teu diudag-udag ku laporan. Wawancara nu demo asana mah lengkap. Mahasiswa, para guru, bahasa daerah, sastrawan, jeung budayawan daerah oge beunang. Pon kitu deui hasil tina pasamuan jeung wakil rakyat geus karuhan. Jeung nu pasti mah loba foto Lisna kamera teh. Orokaya sejalan mawa motor teh bari jeung ngalamun segala. Coba mun panggih jeung Lis teh 10 tahun ka tukang. Coba mun manehna can kawin. Coba mun naha siga budak ABG wae ieu teh. Pikiran kumalayang tebuguh. Memang kuring teh saha, manehna teh saha. Aya untungna. Motor bari ngalamun. Jalan nu sakitu macetna jadi teu karasa lila. Ngan reuas kareureuh
nakeun we basa lamunan keur manteng. Lebah pasar Palmerah aya angkot ngaleo ka sisi. Sigana mah rek nyokot penumpang. Untungna we geus deukeut ka kantor. Jadi reuasna teu kateterusan. Subkarohangan ngarengsekeun laporan kejadian nu lumangsung di gedung DPR bieu. Sajam geus reres. Tara-tara tisasari. Tereh nulis laporan teh. Da biasana mah dilae-lae. Deadline tabuh 7. Ngirimkeun laporan mah biasana dikurangan we 10 menit. Rasa penasaran masih keneh minuhan sirah. Penasaran saha lis teh. Sabada rengse nyieun laporan. Kuring nyobaan mayar ka penasaran. Komputer dibuka. Sup kana Google. Laju ngetik ngaranna Lis. Lis lengkapna Dr. Lis Heriani M. Hum, dosen Universitas Bandung Raya. Budawayan oge sastrawan. Karangan sastra nabuh puisi, karpon atawa wanda fiksi liana dimuat dina koran jeung majalah nu sumebar di tatar Sunda oge nasional. Buku nu geus dijieun leuwih ti 10. Aya antologi puisi, kumpulan cerpen, kumpulan karpon, novel jeung kumpulan esei, situs-situs budaya Sunda. Oge aya sababaraha buku mata kuliahna. Sigana mah boga kalungguhan dina rupa-rupa kegiatan sosial, utamana nu nyoko kana sastra jeung budaya Sunda. Kitu ceuk profil dina blogna. Lulus sarjana jeung pasca sarjana ti UBR jurusan Bahasa jeung Sastra Sunda. Program doktoralna diteruskeun di Leiden, Walanda. Sabada ngarengsekeun kuliah doktoralna, Lis mulang deui ka Bandung. Ngajar di UBR. Alma materna ieu mah Beunang Niron. Tina riwayat hirupna nu aya dina Wikipedia. Subkana kaca Facebookna. Bruh breh saha babaturanana. Saha wae sobatna jeung saha gaulna. Kumaha sapopoena jeung kumaha kaayaan keluargana. Dibolak-balik ditempoan album fotona Asad. Tah aya hiji-hiji acan nu keur dipoto bareng jeung salakina. Aya soteh foto keur jeung lalaki. Budak lalaki kira-kira umur 14 tahunan. Pantesna mah sapantaran barudak SMP. Nyoba dipapai dina Instagramna sarua wae. Eueuh hiji-hiji acan nu dipoto jeung salakina. Mah mun nempo kana kaayaan tina medsos mah Lis teh sigana hirup nyorangan boga budak hiji-hijina lalaki. Asa bakal gede hareupan kaya kieu mah. Susuganan we urang leukeunan ketang dipikir-pikir bet asa pijajaheun geuning dibandingkeun jeung kuring mah. Lah jeung ku teuing kumangke we. Isukan kuring nyobaan ngontak Lis ku chattingan Facebook. Daweuh deui alat sejen. Lianti ngamangpaatkeun nu aya mah. Chattingan ge teu lila. Ukur nanyakeun tabuh sabaraha peuting nepi ka imah. Aya nu jajab teu? Kana naon ti pool beus ka imah. Jeung sakalian nanyakeun imahna di mana. Ukur sakitu-kituna mah. Sakitu-kituna chattingan teh. Terus nama ngobrol dina WhatsApp. 3 poe mah teu sirikna asal inget ngawe Lis teh. Teuing jam sabaraha pokona tepegat koneksi silaturahmi jeung Lis teh.
Jengongko deui manehna ge teu wanieun nyaram ngajawab we aku ring tara diengkekeun paling ukur kacek waktu 1 menit 2 menit dina elatna ngajawab teh kacindekanana nya hareupan kuring beuki gede lamunan kagareuwahkeun kudu ulek salam ti hareupeun imah. Pak RT nyamperkeun bari memekal payung. Aya naon deui yeuh? Paling ge ketang nagih iuran bulanan. Saenyana girimis geus lila raat. Pikiran mah masih kumalayang kaawang-awang. Nyamper lis rek diajak ulin atawa lalajo film atawa dahar we nu ngeunah. Pokona mah nu matak sugema jiwa raga.